Ini Kang geus. Sirupahan. Sebenarnya loba euy. Lah, aya mobil euy. Aing rek ieu lah. Rek selpong lah ieu na mobil da ngaplet na pacebook. Halus jang foto profil mah euy kena Instagram. Ih, awewe. Biar laki. Duh gaya Peru. Heeh. Punten bade naruskeun Peru. Oh, nang pergi Peru. Uhun. Sempatan nih mah euy. Api bae aing. Nang pergi Peru na anu mana? Di Peru aja. Anu paling ieu. Sokat sudah, ini mobil-mobil aja. Aneh mah pokoknya mah gratis baiklah. Bener aneh. Amat orang wadul pokoknya mah. Baik tuh neng. Kenaon dia? Iya luar biasa karena dia yang harus kan. Kumaha neng dia? Iya. Sauna ieu Peru mah digratiskeun cenah gitu Albi. Ieu mah gawe di dieu. Ieu mah perum saya. Tuh nya ada ngawadul. Haling. Ieu kudu pake mobil. Dasar laki loba gaya. Aduh, aing kakarek gisek beunang ngarayu awewe euy aya we nu ngaganggu teh. Apes. Sayang, kalau jadi simpanan Pak Kadus mah dibeliin tuh perum Siliwangi Hill. Nah, pokoknya mah asal naik ke Pak Kadus mah sagala lagi dibeliin pokoknya. Nah, ini cang naroskeun heula ya ka penjagana nya tuh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngegitar eta. Gitar. Biasa. Naroskeun ya. Ya, mun kumaha? Pak Kadus itu bade meser perum. Mun, aya teh anu kosong aya. Seur kosong. Seur aya. Aya promo teh ieu Siliwangi Hill. Aya. Meser hiji we heula. Nah, eta mah Siliwangi hiji. Alah, ieu Pak Kadus keselior 5 we lain. Ku aing bicakeun ke pamajikana tuman bongan, Bang. Cang tinggalin atau apa tuh? Oh, siap. Ayo, cang tingali. Apaan ya? Bangunan lagi saya patah. Nah, bener tuh. Udah ninggalin kalabat. Mohon sok tingalin lah Pak. Yuk Pak, kalau baca. Oh, siap. Saya tuh bangunan lagi tak. Bener kayaknya halus euy. Iya Pak, peta lokasi nanti Pak tak. Siliwangi Hills na ina teh. Leganya. Nyapa leganya mah? Wah. Rame. Kawasan rame, ketinggalan pemandangan gitu oke. Yeuna bahana tuh saya itu. Saya jam ruangan tamu ya. Saya kamar Pak, kamar. Kamar aya sabaraha ieu? Kamar 2 Pak. Aya 2. Aya 2. Hari WC-na Pak mana? WC Agung di dia Pak. Tuh. Bareng kumaha we ge Agung WC-na. Oh, bener. Mun yo ketuaan oge di Pak. Cekap ieu mah. Mana deui? Tah ieu dapur ieu. Tah. Oh iya dapur. Oke Pak, ieu mah gegerong na nangtung. Entah Pak si nagog geuning biasana karunya ning istri tah nagog ngirim bujur ge teh. Ieu mah nangtung enak Pak tinggal gegerong teh hadiekeun deui. Tah ieu can kompor gas dan cekrek-cekrek. Jaba amannya ieu nya. Aman Pak. Mau aya anu nyelusup ieu nya. Moal bisik ieu mah ieu gampil bisik moal ieu acup juga tareng-tareng ngejahit hadiekeun. Oh. Nah, terus kumaha neng? Resep. Resep awon. Resep tuh ieu nya. Da ieu kabogo urang geus puguh. Nuhun. Resepeuh. Heeh. Nah, terus saya ayeuna langsung dibayar. Oh siap. Heeh. Pokokna mah ke pake kwitansi nya. Nya. Mohon. Ayo kita ngabi bade ka pos Pak. Oh, siap. Perjogian deui nya. Siap, mohon. Pak. Nang kada. Di mana salahnya Abi? Tadi nomor itu tuh. Tah paling luhur tuh katingal itu. Nya. Sampeurkeun. Gitu we bukan salah kita hayu we luar lewat awewe pamikir perum sagala mana ya teh Henteu neng, ieu mah nganter, ieu bade meser perum. dasar pelakon Atuh neng geus karunya. pelakon mah tuh kudu diobok
Lah, geus ayeuna mah mana yang urang ngaganggu salaki urang deui. Geus jeung balik ka itu. Disimpan di perum dia anu tersembunyi angger kapan Halo guys, rekan-rekan Pakadus Motret. Nah, buat kalian yang memerlukan perum dengan kualitas bangunan yang super bagus, nah, letaknya ada di Dusun Pangrumasan. Lokasinya di RT 4 RW 8 Blok Peje, nah, jalur Jalan Raya PU Karanca. Bisa hubungi saya secara langsung. Terima kasih.